isuk teh sok kudu kemana bararing itu hirup teh harus kemana diriku ya Kang lain cicing wae gerajieun atuh pager teh panan geuning loba hayam arampih kana teras rek nungguan naon aing tuh ditutup geus pan geus aya awina tinggal prak ngalah ngelacai embung apana pagar segala rupa tuh nih pagar atuh kudu dipagar atuh ini pagar pisan ampun aing Gila nanti aing pagar dalalitik geuning awina ge ngan pagar we asa rupa-rupa pisan juga pamajikan teh tekawuk cicing koyuh we nyeun pagar Encan karak cicing tita tadi karak dia pan dititahna ge tita tadi cek engge pangnyeunkeun pagar buru-buru mumpung isuk hayam arampih mana rodol kenapa ada si Akang kenapa kalah diuk ke bari ngarokok we atuh coba gerak atuh kewe atuh maneh teh atuh nungguan naon sabaran atuh kudu nyabar kudu nyantai nyeun pager teh kudu dipikiran heula kudu kumaha nyeun pager teh ieu teh alusna pager babari make dipikiran kudu dirangkai heula alusna kumaha da supaya mah tuh kos kenang doma meureun kos anu rek nyeun imah we pager mah tinggal babari ngecebrek wae coba atuh sorangan atuh dititah ku pamajikan teh geus beres nyeuseung geus beres gegero geus beres nyangu ieu encana naon pisan heran aing mah boga salah kitu maneh nu heran dikeun rokona itu sih teh asa banget pira geunyeun angkieu atut para rese coba dititah tadi heran bade aremungeun ge ka maneh remungeun naon aing geus beres ngalacai geus naon narek iraha atuh Kang heuh ayeuna ha borong atuh kadek ku aing cuy teu naon rokona coba geus kita tadi ngan dua heran tinggalan sekarang gawe bari udud mah tenang we tenang titah saha bari udud atuh titah bari udud titah ngageunyieun pagar udud mah tita tadi cicing we nya beres atuh awewe mah ngaliwakeun di tempat teh ngajeng beres atuh sia teh nya beres anu